Aduh, sia puas sia labu sa goblok sia. Rasakeun sang kepanggih di imah ku aing. Aduh, gawe teh sarangan euy. Anggo hanca sepieu ge, ieu cak ya di taneuhna ampun aing mah. Ampun ieu mah. Taneuhna jadi kulet caina kurang eta kurang gede. Tuh. Ya alhamdulillah masih kan di detang tayungan sehat badan gitu naon tah. Ingkeron. Ingkeron naon. Ieu tah bantuan gawe di desa. Ya ngopi ke euy. Nah, gampang ngopi mah gawe heula. Naon? Maknya can naon-naon can gawe can naon ngopi ribet digunakeun teh. Korea mau gawe mah. Hor. Nah san merek kopi atuh mung digawe Bukan we kakek model itu teh. buka kopi dinya. Ai kopi mah loba teh hayang mikeun ai mung gawe mah naon. Lah gawe di kakek mah tebel gaji. Oh ku aing digaji hayang sabaraha digaji sok. Sok. Pas wani wae. Bener sok hayang sabaraha ku aing digaji. Urang mah lain emung Yo, teh. Lain yo. emung urang mah gawe di kakek teh eung. Urang mah hoream mah duitan. Ya, gawe duit sok saruan jeung batur gaji mah. Naon? Gaji mah sarua jeung batur. Salo jeung batur. Heeh. Masa baraha? 35 ku aing digaji. Kumaha 35.000 mah teh harayang teuing. Gaji teu hayang merek kopi lagi ngadon ka dieu minta kopi na naon. Urang mah lamun gawe di mitoha mah sok tara menang gaji mata kata sok hoream mah. Ngan ai mitoha mah lain bisiatik dina sakalian teu gadag sok hayang mere ngan ai kieu mah ngan ukur nempokeun teu hayang mere kopi na ge. Naon bantuan mah. Hiji we kopi mah Lamun ini ka sawah bantuan ka dieu tah ngopi rek barang dahar rokok aya tuh. Rokoknya mau saselop aing tuh ngahaja. Mana rokok lagi masuk eueuh. Rokok ge aing mah. Loba rokok mah ngan teu hayang mere aing ngalud kitu mah. Pagawan Pada ari pagawan mah ngalud. mitohana koret mah mung membantuan oge. Mana rokok lagi Patu mah ka sawah teh mah pacu itu ieu mah teu balik. Rek naon wa pacul kasang-sangan leungeun. Geus tong hayang ngopi tong hayang ngarokok. Pere segala-galana, daharan pere, ngarokok pere, ngopi pere, ai jelema ngeulud mah iwati kudu kitu. Tungkeumna modar, geus segala pere mah. Gaji tidak mau sakit 75.000 mah sudah. Daek we, heug teu sabodo teuing. Insyaallah bakal hese ngopi-ngopi acan pokona mah. Hese ngopi-ngopi acan, insyaallah we pokona kurang. Kalau jelema daekan mah, rek naon we pagawean teh. Sok gawean. Ngopi dahar rokok insyaallah bakal eta Bakal naon? ka eta bukan nama moal susah gitu. Mah susah. Moal jelema aya ka daek mah. Tapi udulan dalam kitu nahonan mah mawa itu urak ning ka sawah batur pibanguseun. Ning kieu Itu kopi na yeuh. kopi mah teu hayang mere dina aya na ge. Lah hoream karena naon? Nya sabodo teu heuing. Make mantong ka dieu pangadulan. Jig menta ka sasageun bae nu mere jelema ngadul kitu mah moal. Cig ka itu. Ka itu init. Naon ngajangkor ka dieu. Ya, teu hararayang. Gawe di mitoha masuk tara mayar. Hoream. Begitu kieu. Naon sia ngabagus naon sia? Dileleungit sia pamere kolot itu ya. Digadag deui ku aing santel ditarimakeun mah sia rasakeun ku aing. Dagoan sia ku aing hajar sia minantu. Aduh, sia puas sia labu sa goblok sia. Rasakeun sang kepanggih di imah ku aing rasakeun sia. Digadag deui ku aing pamere aing nage ang meterido sia dileungit sia. Teu ceureuh kalakuan da sia, dihajar ku aing mah sia. Gadag minantu teh kabeneran aing mah. Teu kabeneran kumaha dileleungit coba dibere ku aing panggeus puguh itu 1/2 hektar teu digarap. Hayu ka tangga kaso laku henteu tangga kaso teh. Mun kitu laku tangga kaso teh leuheung. Menjadi pinuh ku tangga kaso, hegarat hayang teh. Anas ku aing dibikeun dasar teu balik minantu pangadulan teh mah. Eueuh kahayang pisan, kamajuan hirupna teh. Rek naon? Bibana rek gableg jelema kitu mah, dah naon ge kudu itikuri heula nanaon oge. Sok bayangkeun we ku urang geus dibere lahana itu ieuna, geus disadiakeun. Hayang ngingu me ku urang, titah ngingu me. Pagaweanna teh kitu ngaritna ngadunganeulkeun deui mitoha. Jadi teh teu rudet kumaha mitoha teh. Dirurudat wae ku hiji minantu eta dasar goblok teu minantu teh. Edan teu mikir otakna teh. Teuing teu minantu batur teh kararitu teh. Henteu apa guna teh da minantu batur moal kitu moal. Ieu mah asa ngagawean pisan ka mitoha teh keuheuh asa kabeg mah aing da. Yang nyeentang udah mun teu tahu mah mun kawasa mah aing mah ngan seueun anak aingna kita jadi amakeun ka aing bingung. Teu ceureuh kalakuanana codi aing kitu-kitu teuing mah. Rasakeun ku aing ditempoan ieu mah. Ti sabulan ayeuna lamun teu digarap wae tanah itu kayen teh rek jual aing ka batur. Kabelum ku urang dikeukeuh ku urang mah kagarap. Naon teu digawean we mah hayang nyaho duitna menta moal tah si bebengok eta teh.
rujit aing kami nanti kitu teh. Eueuh kahayang. Ti kurih pisan hayang teh dibere we mentah ka kolot teh. Minta ka kanan udud itu ieu ngapoe. Naon teh masina aing teh aya. Pan aing oge ripuh ngagawean sabake ku sorangan. Teu balik jelema teh. Pusing aing dah.